panggijer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, langkung ti payun mangga urang sangakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, nu mana dina kesempatan ieu urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sarta salam mugi tetep tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, ka para keluargana, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun putri men sakirana, dina danget ieu urang aya dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan new normal. Kanggo mitembeyan ieu acara, hayu urang sasarengan ngaosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para panggijer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, sateuacan urang ka acara nu salajengna, sim kuring sejen nepangkeun para panggijer anu bade ngadugikeun kamandangna. Panggijer nu kahiji nyaeta Bapak Dodi Sembada salaku wakasek kesiswaan SMN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, atur nuhun kana kasumpinganana. Panggijer nu kadua nyaeta Ibu Tanti asalna ti Jatiwangi salaku guru ekonomi SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, atur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun ka manang ti para panggijer. Sumangga ka Bapak Dodi kanggo ngadugikeun ka manangna. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada anu tos ngadugikeun ka manangna. Sae pisan rupi naon anu dibahasna. Saalitna atos ngabuka pandangan urang sadaya ngeunaan new normal. Nurutkeun mantena, new normal mangrupikeun gaya hirup anyar di tengah pandemi COVID-19 ieu ku nerapkeun protokol kesehatan. Kalebet ngajaga jarak, rajin ngabersihkeun leungeun, ngagunakeun masker, sareng ngajaga asupan nutrisi. Dina pengertian ieu, urang kedah tiasa adaptasi dina lingkungan sekitar di tengah pandemi COVID-19 ieu. Margi kitu hayu urang lajengkeun we ieu sawala. Anu salajengna ka Ibu Tanti, dihaturan kanggo ngadugikeun ka mandangna. Hatur nuhun ka Ibu Tanti anu tos ngadugikeun ka mandangna. Nurutkeun mantena, ayana rin moal teh ngagaduhan sababaraha indikator nyaeta anu kahiji henteu ningkatkeun panularan COVID-19. Anu kadua ngagunakeun indikator sistem kesehatan. Anu katilu uji hiji jalma atawa sakelompok jalma naha anjeunna berpotensi ngagaduhan COVID-19 atanapi henteu. Janten uji masif dilaksanakeun. Salajengna kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun pananganana, sebatkeun namina sareng teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Haikal Faki anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana teh kirang langkung ngeunaan alsan pamarentah ngayakeun new normal. Sumangga ka Bapak Dodi Sembada kanggo ngawaler patarosan ti Haikal. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada anu tos ngawaler patarosan ti Haikal. Isi walerana nyaeta pamarentah teh ngayakeun new normal kanggo ningkatkeun konsumsi sareng pendapatan nasional nu ayeuna turun akibat ayana COVID-19. Paraos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang tutup acara ieu ku maosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng saparaka cendah hapunten anu kasun. Bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah dina manah para hadirin sadaya. Mung sakitu anu dipihatur, hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.